Kalau maka carenti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah menjadi sekar pengiring catur sampai menjadi pemugah rasa menjadi sarining kolbu tara THT malati ati dibubuh ku alhamdulillah menjadi panundung rambu nu pajejer dina angen nyapukeun ria jeung sumah nu pasolengkah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalatak istren panastren dudumpak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanuban dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calir cilun cap mulang udar tina tali gadang cidra tina subayang morek ngijing silat jengkok sinembah sejah husyuk nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha tawasa nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia libatkeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dibika cinta. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugia ngocor mucur malah ngacer kajunjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabi'in tabi'ah nu keukeuh pageuh nyepal sunah ka para kulawargana nu ancet pancet istiqomah imana teu unggul ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan teu leeh ku kapanasan. Urang mundut ka nu maha agung urang menta ka nu maha kawasa nyarambe ka Gusti murbehing alam muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna mugia dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Para asatid asatidah qori-qoriah mubalig-mubaligo MUI ketua agama tokoh agama anu kusum kuring dihormat guruaneun dikeun simkuring ais pangampi pupuh lemur ti kawin kades kadus RW RT BPD LB tur LPMD ibu mewah bapak sadaya anu renggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu gering enit ka dokter jawabanana hayang sehat, mun tukang dagang jawabanana hayang untung, lamun tukang tani hayang hasil, ari ibu pangaosan hayang naon, bisi hayang panggih jeung urang, ceuk ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, maka gerak tanyakeun ka ustad nu caket, jadi aya sobat kuring wastana Ustad Ruhai. Coba taroskeun ka anjeunna tad gitu naon gunana ilmu maka jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu geus jadi cahaya berarti urang teh ku ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tapi naha kanyataan boga ilmu tapi hirup poek wae da kabeh oge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal penting HS wae kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae kabeh ge harapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasehat tapi naha sakapeung ustad ge sok burger wae kabeh ge harapal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jang motorot wae berarti lamun kitu mah ilmu teh boro-boro mancoran batur mancoran awak sorangan ge cantang tu bisa saha atuh jalma nu bakal menang ilmu ieu teh jalma nu alus wadahna tah na awak ibu na awak kuring teh aya hiji wadah naon eta kolbun ai kolbun teh hate. Jadi jelema mah bisana alus teh gumantung hatena alus. Jadi wadah ilmu wadah sagala rupa teh adalah hate. Keur mah hirup bodoh kata mah saban geureuh ka batur. Hirup bodoh saban geureuh komo lamun pinter moal teu ngaleyak. Paingan atuh ilmu teu nyampeurkeun ka jelema nu kotor hatena naha keur bodoh wae ngajadikeun batur komo pinter moal teu ngaledak batur. Urusan harta
keur mah hirup sangsara kata mah tudang tuding ka batur beunghar disebutnya ki batur beunghar majarkeun nuyul batur beunghar majarkeun dudukun keur mah hirup sangsara tudang tuding ka batur komo beunghar dibere ka beungharan saeutik da moal teu pamer atuh ku harta bana boga kongkorong moal teu diedeng-edeng leumpang ngadak-ngadak da longkong tinggal ti dieu nepi ka dieu kuat digibrik jeung setru. Padahal ujung kehidupan mah gedong sigrong mobil mewah sama lega sarua tungtung hirup pas sarua gedong sigrong maut nama kanu nyerang kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah anggar nu nganterkeun mah pasaran batak nu ngaran hirup tetep renggenep manusia mah gumantung eusi hatena. Ayeuna ibu jeung bapak ngalusan awak da babari teuing ngalusan awak beungeut hayang bodas meuli sakilken 1.750.000 buka tiung bodas banget ai palebah punuk anger nih goblok karena bab rumah tangga sekian ker ka bedag dengan sangun henteu banget bodas awak begung TBC bae eta melaan geulis nepi ka kitu bea ieu ngaran-ngaran ngalusan awak mah soal enteng tan hese mah ngalusan hate ibu di lipstik di wadah di blush on pek bae teh teuing ibu nu boga ngan kahayang teh bareng atuh jeung amis budi ulah wadah kanal bibir beureum ayeuna hasil pamatuk kunaon jiga nu gablek hutang kana Bang Emo mata kunci hirup adalah hate termasuk pangaosan ieu jadi ganjaran jadi pahala jadi kalusan teuing gumantung hate tiung saragam baju saragam percuma lamun hate teu saragam ungeuknya haben tiung saragam baju saragam ari hate teh saragam mah hampura percuma tah ayeuna teh urang teh keur kitu Quran sarua hadis sarua nabi sarua agama sarua nama jeung kudu pasea berarti aya nu teu sarua naon eusi hate bener mata hayu utuh urang beresan teh hate dalam menjelema teu beres hate naon bedana jeung nu lain teri aya hargaan 25.000 sakilona teri bangke manusia teuneun di pasar kabur kabeh jelema artina eueuh harga tanpa bareng jeung akhlakna artina batan manusia nu hade hatena pangaosan alus hatena alus maka bubar pengajian bakal katempo akhlak nu alus pangaosan alus hatena kotor bubar pengajian anger kitu petit heueuh jeung motor heueuh karoek salaki heueuh pasea jeung tetangga heueuh kumaha cek batur mending urang tara pangaosan tadi tanpa tara pasea tak bener si eta matak nu ngaran hirup mah gumantung eusi hate salat alus bareng jeung hate nu alus maka bakal katempo akhlak nu alus salat alus hatena kotor maka hampura moal katempo akhlak nu alus maca Quran alus hatena alus bakal katempo budi nu alus maca Quran alus hatena kotor teu saeutik jalma sakapeung geus maca Quran asa aing pangqur'anna weh iya juga maka kunci hirup adalah hati. Maka ilmu bakal cicing dina tilu rupa hijina kolbi dua kauli tilu fi'li kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean tak ayeuna ibu lalajo ceramah kuring ieu mah lain ilmu ceramah da ilmu mah kudu geus nyekluk jeung nyoko kana lakuin lampahna kuring naon nu diomongkeun ku kuring kudu geus dipigawe ku kuring katempo ku ibu tak kakara ilmu pan urang mah lain kana ngomong jago kana migawe mah henteu kajian ustaz sekalipun nerangkeun zakat mah heuh innama shadaqatu lil fuqara sedekah yen sedekah teh mah rezeki nu geus aya mudah rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah ka batur mah buktikeun poe ayeuna nana gerhana datang ka dieu meureun ayeuna teu bakal dibere heuh sedekah bakal aya nu mudag punten cenah encet ieu mah sedekahna edek ditampa heuh da butuh jadi kumaha tuh dalil sedekah atuh berarti ibu teh can boga ilmu sapanjang kuring karek pinter nyaritana can pinter ngamalgeunana tahajud toong tapi bangok ustad teh ngomong tahajud teh hees matak nu kitu mah teori ngungkul Pak
sabenerna nu ngaran ilmu teh kolbi kauli fi'li, kolbi hatena kauli ucapanana fi'li pagaweanana. Matak ibu ulah maka nyebut ustad kiai ajengan ka kuring can sangu. Matak nana gerhana we beres. Teu kudu ilmu karemu reang. Matak celana biasa, baju biasa, ngomong biasa, hayang dianggap manusia biasa. Matak datang kuring teu kudu keprok rasa dianggap japati. Pak Ustad Ruhai makan terus ke Bandung di Ciroyong. Ngalih Kamis anjeunna mepan dangdanana sae jeung abdi babarengan. Anjeunna mah assalamualaikum pangarsa Ustad kitu mustami teh da ka urang mah lain nolol tina mobil ju. Well. Cinta lain assalamualaikum. Kunaon atuh kuring calana biasa baju biasa ngomong biasa sabab kuring sadar kuring adalah manusia biasa lain manusia luar biasa. Mata biasa itu kudu ribut. Kunaon mung disebut ustad kiai ajengan mung sabab kuring eta mah karek gelar manusia santan tuh gelar hareupeun Allah taala. Ustad kiai ajengan eta teh gelar. Naon atuh prilakuna warasatul anbiya pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal penting baru sampean ladang tahajud. Gerah ngacung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud. Lamun di Ciamis aya nu baru sampean ladang tahajud itu bohong, nu pasti nama kalincir jeung asam urat. Bener? Benar. Nabi ngawariskeun bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Itu Nabi nana gerhana tah boga jamna penta ku ibu dibikeun moal. Dibikeun. Tah ibu teh suudon. Banyak orang bareres gitu haten. Berarti ibu teh apa? Sangat kuring lain nabi, lain wali, lain kiai, lain ustad, lain ajengan. Manusia biasa, anu akur aja ibu. Pan ibu kalau mau dipentak ku kuring biar mikeun. Bae sarua ona mana kita sering geureukeun. Mata ngomong biasa. Sunah. Teu bisa ku Indonesia yang kararako. Bisina orang Ciamis. Hari cicing luhur gunung main ngededik mung ku bahasa Sunda Indonesia so ieu teh. Awas jangan main sisi balong. Nanti tiga jebur. Awas jangan main sisi solokan paling keh. Kurumoy akhirna ti kota saruana. Cucu kahake dicari-cari gok di dieu abah kiriu. Matak naon lamun tembongkeun jati diri Sunda nu sebenarna. Matak kuring orang Sunda, Sunda. Nah, itu ku Arab bisa bikin ceramah ku Arab ngan mung we. Nah, ibu orang Sunda, kuring orang Sunda ngomong ku Arab, ibu jangan abdi lieur. Ku Inggris ladang sakola. In the name of Allah, the mercy for the compassionate. Nah, tos teh ibu. Nah, boro-boro ibu orang dimana ngapalkeun di maghrib. Mata hirup biasa. Hirup pas sakadar disebut. Nama kejen kudu sombong, sakadar disebut. Disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut pejabat ku rakyat. Disebut pinter kuno bodoh, maka tugas jelema pinter mancoran jelema bodoh. Tapi nah kanyataan geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh, deuk ngaledek mah tong pinter jadi jelema beuleuh ge bisa. Disebut beunghar kuno miskin, maka tugas jelema beunghar gerak tulung nu butuh, gerak talang nu susah, gerak reret fakir miskin, gerak tempo anak yatim bisi hayang sakola pangnyapalakeun, bisi anu miskin keleng beuteun napang jaminkeun, bisi teu boga imah pangieunkeun. Ta eta tugas beunghar teh. Ai kanyataan mapan lain kitu sararomongna beak dikara bujit ai mah. Moal aya nu beunghar tanpa aya hirup si miskin, bari nu miskin mah jasana gede. Aya nu maot panggelan nyokot pacul nyeun kuburan. Aya nu maot panggeulana nyokot pasaran, tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun di dieu ya aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta dikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan gitu. Manusia ulah goreng jeung batur, deuk kitu deuk kieu sapanjang hirup di alam dunia disebut zon politiken. Manusia anu butuh ku manusia matak tong pernah goreng jeung manusia. Well. Pejabat disebut pejabat teh lantaran dicoblos rakyat. Bener? Mangga geura nyalon, deuk nyalon bupati, nyalon gubernur, nyalon presiden, mangga eureun rakyat tong nyoblos. Jadi moal matakna lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat tu kudu hormat ke rakyat. Apa si lain jadi teh lantaran dicoblos rakyat. Ari heueuh
nyalon kades dia eureun urang dieu tong nyoblos jadi moal makana geus di luhur teh ngajodoh we turun ka handap atuh ya Pak, ibu mau keprok rada wajar, iya budak keprok ngaltieun gitu anar hirup mah butuh jadi jabatan boga rakyat narek mimpin cucungu mantap hargaan keleng beteungna rakyat era lamun gedong sigrong mobil mewah sama lega sedengkeun hareupeun imah loba budak yatim nu teu kasakolahkeun era gedong sigrong mobil mewah sama lega duit loba lamun aya fakir miskin anu teu dahar bari sangsara kudu boga nalipat maneh ka urang diri hirup teh naon sababna harta bakal diperintah pertanggungjawaban bener disebut Ustad ge sarua teu kudu legeng-legeng teuing nana gerhana bisa ceramah di dieu hiji diulem kadua aya jamaah leungit jamaah narek ngomong jeung tembok matak sanajan urang cek batur Ustad kiai jangan bah entong waka di aku lamun can aka tempo tina gawena matak hakikat gelar Ustad kiai ajengan teu kudu bangga lamun can kanyahoan gawena aduh dibawa kana gawena mah abot lur Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan domba di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta domba kumaha ceuk jamaah keur abdi we mangga pek bae bawa rezeki maneh milik kuring nana gerhana aya nu bakal meunang pegat di jalan dirikeun moal alus ibu suudon kedua kolbi kauli pilih maka kolbi bakal boga penyakit dua rupa aya hate nu bersih aya hate anu kotor jelema nu kotor hate moal bisa menang ilmu moal komo jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu hate malang bakal eah-eahan ceramah kitu aing ge bisa atuh lain ku bogotok sia hirup kudu ngarasa kosong artinya jelema kosong mah teu boga naon-naon pinter dipinterkeun bisa dibisakeun alus dialuskeun daek oge didaekeun maka ibu ayeuna daek pangajian keur kataplan ku daek keur ngeluh mah geuning nyaho abdi pinter dipinterkeun daek didaekeun alus dialuskeun bisa jadi bisakeun hakikat urang teh geuning no teu boga naon-naon Pak mata keur jelema anu pinter sombong maka di akhirat nu cilaka lain nu bodoh sabab nu bodoh masuk rumah sadiri boloho maneh mah hirup teh rumaos we akan masuk sekolah ge henteu salah coba nu pinter beleguk maneh gagabah sok tangtukeun masjidna debat jeung aing nya garelo cik urang mah matak nu ngaran kahirupan cicing dina angka kosong jelema nu kosong hate panggih jeung laleur bakal jadi ilmu panggih jeung hayam bakal jadi ilmu panggih jeung hileud bakal jadi ilmu anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu dengan jelema nu kosong hate batak kuring di lemur yang ngera anjing tara dicarekan malahan lentong ka anjing punten teh citepun bulu ka anjing teh dasar anjing yang ngegel gini cerita tangga teh gelo anjing teh nyebut nu gelo mau nya cenah guruna anjing kali-kali mah urang guru ka anjing anjing paeh ukur bilatungan beres manusia maot hampura lain sakadar bilatungan tapi bakal tepung jeung alam balitungan sanajis baham anjing masih kali bisa dikubah ku 7 kali kalian make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pantol awak padeukeut hate rujak saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseut kana kejadian batur mata nu kieu batur tah jaga teh beuwir ieu mah kanu jangkung nyebut taraje pamajikan bontok betepok bari pono kumaha ngomongna ieu teh awak adalah drum terus yang dicabok salamatul insan min khibdilisan salamet jelema kumaha bisa jeung teu ngajaga letahna matak satiap manusia tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek tong nuding mun mung dituding tong nyiwit mun mung diciwit andai kata ibu pernah diciwit batur gerakannya awak ibu buah-buah baheula ibu pernah nyiwit batur mun ibu ngalaman dihina batur ulah wakan nuding kasih itu balik kana awak buah-buah ibu pernah ngahina batur tah hukum alam teh kitu tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek tong nuding mun mung dituding tong mitnah lamun mung di fitnah
wios kangkeun tuh mata mengarang hirup mah kitu keneh balik deui kana awak sorangan sanajis baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali kalain megetan tapi najis baham manusia ampura kanyerian batur moal bisa dikumbah sanajan ku 7 lapis mata ibu ayana balik ke dia bisa pernah ngajarikeun hate salaki wayahna tangkep doang aya cek salah kitu kunaon mana balik pengajian jadi riweuh paling kuat 2 poe kayak itu rumah angan atau lerang deh awewe ngaran lagi kolbi kauli fi'li ayana kauli sallallahu ala Muhammad itu kauli sallallahu sallallahu alaihi wasallam ulah wakateuleun nepi ka jero sakieu we raoseun oke bener raoseun bawa kana alam hirup raoseunana maca sholawat kudu raoseun ucapan urang ka tatangga ka baraya ka dulur geuning kanyataan mah geunah maca sholawat di masjid datang ka imam di burger salaki sare listrik nit-nitan budak mijak nu nabi rabeng sangu eueuh deungeunna beak aya keneh raos nabi ieu pala para katang teh bebeurieun aing atuh ka masjid cing salaki teh molo wae di mana eta geunahna sholawat jadi maksud kuring saenggeus geunahna maca sholawat bawa kana alam hirup singeunahna ieu ucapan ka batur ka dulur ka tatangga ka baraya bener sing geunah matak ngaran hakikat ilmu mah opat lapad makna matan maknawi lapad makna matan maknawi lapadna makna artina matan eusina maknawi amalna cing aya urang kana ilmu karek nepi ka mana urang jujur-jujuran urang mah kana ilmu karek nepi kana lapadna nu dibaca mah bener ibu subhanallah ngareneng kali-kali mah ibu nyebut subhanallah jeung beo sarua beo bisa urang bisa tah urang mah dituntut saenggeus maca subhanallah bakal dituntut tina gawena naon gawe subhanallah teh maha suci Gusti Allah berarti hate kotor tong dikukut tapi nah kanyataan subhanallah dibaca batur nyen gedong nyeri hulu subhanallah dibaca batur meuli mobil ratug angen subhanallah dibaca batur meuli motor guntaber subhanallah dibaca batur nyeun imah si eta kalah ka diabetes subhanallah dibaca batur nyeun pila si eta modal berarti subhanallah karek sambat bibir can kataong dina gawe bener ayeuna nu beunghar alhamdulillah mama cenah gedong sigrong mobil mewah sama lega salaki keur usaha bisa nyebut alhamdulillah mah tapi mana gawena gawe apa gawean alhamdulillah teh lain sakadar gedong sigrong mobil mewah sama lega nyebutkeun alhamdulillah lain lamun jelema beunghar nyebutkeun alhamdulillah hampura entong hayang kana BLT ieu mah gedong sigrong mobil mewah sama lega alhamdulillah aya RT dicarekan RT gelo RW edan situ kunaon ibu batur menang BLT aing teu yai jadi Allah gawe tina alhamdulillah teh karek amalan diwir can katempo amalan dina pagawean nepi ka ini ke kantor desa urang sing oleh mana ka lurah cing pagades teh aya naon batur menang BLT urang teu ai kuring aya di depan mama gedong sigrong mobil mewah sama lega nama geuning hayang BLT gandeng saya teh ustaz kitu ngarekan nah ada dibikeun hari teh langsung ini depan mau motor mio ini kabang nyairkeun BLT tah berarti ieu teh can nepi kana bahasa alhamdulillah dalam geus boga alhamdulillah mah gedong sigrong mobil mewah sawah lega duit boga datang BLT ditolak harita keneh moal kades mama moal narima ngan eudeup ditampak ngan pamikeunkeun ka yatim jeung ka miskin pepeurieun emak teu barang bere atuh ieu bikeun hak mah ta eta alhamdulillah teh lur
Well, jadi urang mah karek bisa juga beok. Nyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, aya kasombongan dipuput. Isuk teh bakal tunduk, ditanya ku batur, kunaon jiga nu tunduk? Tanggal usan nuni. Ujian. Odok tahajud nyen status OTW tahajud. Burang-burang batur mau ka kebon, ka sawah, imah huai. Ditanya ku batur, kunaon jiga nu tunduk? Tahajud teh eureun-eureun, aku masih ya. Naon eta ngaranna ria. Mata cek ilmu kolot ta ieu teh kurung. Tilur susu pramut ti anak saya terdampak ngaranna kurung. Ai kurung kudu tepung jeung kuring. Mata cek ilmu kolot nu kuring-kuringan di jero kurung. Naon? Korong. Ai korong leutik rujit mincit ngan tiga geuleut. Ibu dandan seteker kebek, make up dipake, blush on ongkoh, nongtot tina irung tatangga suni ngadeuketan. Leutik tapi rujit. Ibadah tahajud unggal penting, duha unggal poe, sadaqah menang, niat hati hayang dipuji batur, hareupeun Allah, oh pahala naon-naon, nah dongan ujug jeung riakna. Keheul atuh da. Ngos barang dere ka tatangga jepret foto. Ditulisan statusna teh. Alhamdulillah parantos santunan, nagokeun miskin di dinya. Sarua jeung ngawiwirang batu. Heuh. Bos baca Quran, bebeja ka batur ada serat ya. Sampai kunaon? Geus baca Quran jeung sholawat sapepeting. Ngeriweuh sia teh. Iya, amal nu bakal ditampa ku Allah mah lain tahajud unggal penting, lain duha unggal poe. Tahajud teh unggal penting, duha teh unggal poe. Ngan hate yumput teu hayang dibeja ya ka batur cukup diri jeung Allahna. Ta eta nu ngaran ibadah. Da ieu pangaosan ibadah teuing. Teu apal. Mata ulah nuding kanu teu datang. Batur teu datang tong diomongkeun bae atuh. Da penting ieu teh manehna ge keur ibadah ngan teu nyaho urang. Ibadah naon eta? Ngaladenan salakina penting ieu. Geus ieu teu percaya balik saurang taong atuh. Ibadah itu ibadah. Coba ieu. Aya teh salah teh pelangkingan. Nungguan ibu dina kursi. Nempuan jam, heubeul teuing pangaosan. Balik jam 11 juga apa? Assalamualaikum, di mana? Ya pangaosan atuh. Lila. Naon mana nyarek pangaosan murtad sia hirup teh. Jare pasea. Mantak nu ngaran ibadah mah can katangtu naon perkara anu katempo. Ibadah mah cukup dirina jeung Allahna. Bener? Teuing teuing bisa teuing moal ibadah kitu. Dari kenyataanna kitu teh geus salat subuh. Ungah ka imah batur. Kan nentukeun beungeutna. Sing teh kunaon ari mah? Tadi geus wudu dieu. Nya naon pangaruhna ieu? Asal liur. Datang geus wudu urang. Basieun teh ieu ku cai wudu. Angking teh pokoan itu taneuh tadi liur. Nu kuring-kuringan di jero kurung sakabeung mah korong. Kadua karung. Ai karung mah wadah runtah, saya tak. Nana gerhana teh wadah runtah. Nu deok, nu sengkong, nu bodoh, nu boloho, nu eceug, nu teu eceug. Anger nyakelan agama mah kudu mancoran, nu izin, nu rujit, nu cuan, nu ngewa sabodo. Teu rujit, teu cuan, teu ngewa urusan manehanana. Ngan kuring mah kudu mancoran ka batur jeung mancoran keur diri deuk ditampa heug teu ge ka ajeun. Ta ibarat palurah, eta teh karung. Namun dijieun karung, rakyat nu resep, rakyat nu teu resep, anger pakades ya, kudu we dibelaan, deok sengkong, bodong gelo, anger rakyat kuring, kuring nu jadi kadusna, kuring nu jadi kadesna, kuring nu jadi lurahna, deuk gelo sakabringkeun, rakyat kuring nu wajib dibelaan ku kuring, tanya, bisa percaya. Tentang sabalina rakyatna galelo atuh. Karung palurah geuning urang. Otak kuring di lemur disebut, "Hei Ustaz Karung, tara kasih itu." Berarti si eta runtahna. Ibarat ibu disebut menggelo, tau gak sih itu? Ibu ini teh, poinnya mau jalan-jalan. Ayo di tengah jalan, panggil jeung edan. Kencing edan ka ibu, ayo nu gelo. Kasih dong teh ibu disebut gelo. Henteu dah kuno. Tapi lamun ibu ngadek, ngeungeul kanu gelo, tah sarua edana. Keheul atuh tah. Tah ieu teh urusan hate, Pak.
nalika ibu dihina, dicaci, dimaki, diledek, dipitnah, dituding sekalipun, tong sok nyeri hati, tong baperan teuing, hirup masa kadar di dunia mah dihina 80 tahun, dihina 70 tahun, aya tungtungna, tapi akhirat moal pernah panggil ejeun tungtungna. Ibu dihina di alam dunia, memang di dunia kahina, tapi di akhirat bisa jadi Allah ngamuliakeun ibu lantaran hinaan batur. Ada anger wewewan ge moal kuat. Tong Nabi Muhammad 15 tahun Kangjeng Nabi ngajamin Yahudi anu lolong, maka 15 tahun oke Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Ya Aisyah aya tuangeun aya ya Rasul keur abdi mangga dibawa ka juru kota Mekah, diasongan ka jalma miskin bari lolong bari Yahudi dihuapan, sanggeus dihuapan beletuk eta Yahudi ngomong tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gejul, tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gelo. Isukna Nabi mere deui ieu teu percaya. Andai kata ibu barang bere kata tatangga ngomongkeun ibu mere deui mah nyaho urang oge. Tanya anak gerhana eta kitu bobongok maneh sia teh Ustaz. Lamun abdi barang bere kata tatangga ngomongkeun abdi eudeuh mere deui eudeuh penceramah ngantungwan saminggu lamun si eta ngabudah tina beuteungna jeung ngabudah tina bahamna berarti ku abdi di endrina. Anger Pak, level urang mah lain makom Nabi, level urang lain makom ajengan, level urang mah jalma biasa anu kadang-kadang dihina merasa terhina. Tapi sabalikna hirup, ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, hampura. Tuh lalajuan buah buruk, nu buruk tong dipetik, nu buruk tong dialak, nu buruk tong ditaekan, nu buruk mah rag-rag sorangan. Ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, antep ibu sing sabar hirup, engkege eureun. Ternyata si itu menteri senang eureun-eureun, sing sabar, engkege eureun, di mana geus nyeri buntu. Ternyata anger si eta mencageun nyeri buntuna ngan anger tinggal geuleuh wae ka mak engkege eureun, di mana geus pae. Tah lamun jelema maot mawa kagorengan ka tatangga ka baraya, deuk salat bebeakan, deuk tahajud nyeneng, deuk maca Quran lekoh, deuk pangajian nyeneng, Allah nolak salatna, zakatna, saumna, ibadahna, sapanjang aya tetangga jadi hate ku sikap jeung prilakuna. Heeh. Otak wayahna bubar ti dieu si aya tetangga jadi hate ku bibir ieu tepungan hampura. Eces pisan nu ceramah dieu nana gerhana. Geuning urang teh salat zakat saum ibadah haji teu ditampa ku Allah taala, namun maneh nyeri hate keneh ti baheula di ayeuna mak marek mentah hampura nyangakeun beheung teutekeun cenah suku genteng belaweun hampura mak ti baheula bisi isuk mak maot aya kitu mah geus balambang timur meureun akhirat teh meunangna emak ngalamun emak boga dosa keneh ka maneh nyeri hate keneh ku emak maot moal ditarima ku Allah Rabbul Alamin hampura mak wayahna isuk kitu ajuh beheung anger we ke rumah tangga jika nuhooh kasolak itu mah aya teteling kasih sadaki abdi darek pas saya rag-rag talak panggih di uleman aya ibu nyebut mah aya teteling kasih cadu kumaha cek ibu si bagong mana usah dendam mah matak ilmu teh kudu cicing kolbi kauli fi'li kolbi hatena kauli ucapanana pilih pagayana bisi ibu yang lalajo jelema nu boga ilmu toong hatena toong omonganana toong prilakuna hatena nyacas bodas ngomong natara nyigeun batur prilakuna teu oleh tawado ai tawado teh menganggap batur leuwih alus batan urang batur leuwih hebat batan urang batur leuwih mulia batan urang batur leuwih pinter batan urang sehingga jelema nu boga ilmu bakal bisa ngajenan batur teu ngarep-ngarep dirina diajen batur bakal bisa ngahargaan batur teu ngarep-ngarep dirina dihargaan batur bakal ngarep-ngarep bakal bisa ngahormat batur teu ngarep-ngarep dirina dihormat bisa rada ngiru insyaallah jika jelema nu kampanye insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, ceblos abdi, lamun abdi jadi, insya Allah Allah, gitu. Ternyata ibu itu insya Allah mirip yang enak. Esek. Anak pun hirup anu sama sarua, adi bapak. Bener salah osok, daek kedul osok, alus goreng ge. Nari ibu tiba heula di jari bang. Ngaku nih. Ini ayeuna ibu daek di jilbab.
Oh dari pengawasan jadi pelembah lajur dangdut mah dibuka deui halus jujur dijami nalika ibu geus bisa dijilbab tong akhirna jelema anu teu dijilbab naha da ibu ge ngalaman henteu jiga segitu bapak ge jarang baheula mah ka masjid ayeuna daek soteh tapi naha urang digoda geus daek asa aing ka masjidna para katangtang para ketenteng ngahina ngaledek kana tara ka masjidna aman asih atuh oi kudu dia wae kumaha ceus kitu maneh ayeuna kitu soteh baheula mah sarua jeung aing mata tong coba-coba nyaritakeun kasalahan batur da urang ge osok salah jiga tong nyaritakeun kadulna batur da urang ge osok kedul jiga hasibu angkusakum qabla an tuhasabu hisab heula dari sorangan samemeh tepung jeung hisaban Allah anu nyata di alam akhirat mata hisab teh lain hisab batur tah hisab pagawean sorangan lain hisab batur. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan paling indah ketika diriku sudah bertemu dengan aku jadi bisa ngerti ya. Pertemuan paling indah bukan pertemuan yang paling indah bukan aku bertemu kamu tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku kabogoh jeung kabogoh papanggih indah dina malam minggu tapi Senin galau nah duit deak peti-peti ibu terpanggil jeung salaki 7 tahun panggih 2 poe indah tapi lamun 7 tahun ibu papanggih wae jeung salaki di imah kumaha ceuk ibu asa talung miara marmot artinya teu indah matak nu paling indah mah pertemuan antara aku dengan diriku matak bapak ibu teh sok ngobrol jeung awak sorangan lain jeung tihang listrik saha urang di mana urang da ka mana urang jeung saha ari urang ayeuna ieu pangaosan jeung saha ibu pangaosan ieu jeung saha lain jeung kuring lain jeung ibu lain jeung saha jawabanana inna woha ma'ana jelema nu bakal salamet mah nu salawasna babarengan jeung Allah ieu pangaosan barang teh jeung Allah teuing mana bukti isuk ibu ujul ngomongkeun urang iya ustaz nanti anger kitu ieu tar dikupeah berarti lain jeung Allah jeung kagorengan nana jeung ceramah jeung Allah teuing tahun hareup ulum deui tong dibayar datang moal astagfirullahaladzim sudon deh wae palurah iya pangaosan teh geus balik terberes-beres tadi ngomongkeun bersih hati dijebak sakitu oge datang deh moal nuding wae ari ibu geuleuh kunaon ka urang berarti lamun kuring di ulam teu dibayar tuluy teu datang artina jawab ku ibu kuring lain keur jeung Allah jeung duit bener sedangkan jelema nu bakal salamet innallaha ma'ana saestuna Allah babarengan jeung dirina cing hayang nempok nu kumaha jelema nu bareng jeung Allah teh hayang nempok nu sisik meuli sulit ati goreng pucus belang bayah panasan ku batur nu kitu mah lain jeung Allah jeung nafsuna saalus-alusna bapak lurah nyeun program redeg nyeun perdes ladang tina mus Lembang keukeuh hareup nu ngewe maruji teu ya nanaon gituan bener Pak Lurah saalus-alusna bapak polisi hebat mimpina jembar hatena anger hayar heupeun nu ngewak yah tukang nilang padahal cenah urang teh di kopea sing teh lain kopea helm wah nah ada cenah kopea keur ngajamin sirah helm keur ngajamin sirah si eta ieu amit-amit ieu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum taat ka Allah, taat ka Rasul, taat oge ka pamimpin. Sapanjang urang boga pamimpin, patuhi eta pamimpin. Lamun kudu helm, ya helm. Nah, dari kopea, teu urusan jeung helm lah. Bener. Weang apa mana? Maka bapak polisi mah tinggal ku ibu, gawog gede tenaga, sorana badan. Mungkin bapak polisi salah detik. Yang bapak polisi mah ulah loba lentong punten kalangkung ulah otak lempang lagi bapak polisi nah apaan bapak polisi mah dina upacara nyiapkeun bendera
beri hoak. Oh balak sang saka merah putih orwal blok. Pak polisi coba aku lebay kabayang kalau aku lebay. Aduh gomoyo red karena beneraan. Nah sabab kiai ustad ajengan karakterna kudu lentong lentuk punten kalangkung ibu daraman bapak sarehat tah polisi mah ulah kitu-kitu teh nembongkeun kadisiplinan teh polisi komo TNI ibu tamata lamun boga salaki talung ka ustad. Jadi ustadnya umi terus nyangu teu acan abi wios puasa we mentak begun awak kan da eta loba jawaban puasa. Coba yang polisi geus nyangu acan prit ditilang si Bu Ayu. Komo teh TNI gerak nyangu pasti jawabanna siap 86 da TNI mah make siap wae. Matak ari ustad mah kalau terus nyangu teu acan abi wios puasa we pae kasatar teh artinya karakter berbeda Pak. Polisi berbeda, TNI berbeda, ajengan berbeda, rakyatnya berbeda. Dicantelkan ku nilai persatuan dan kesatuan, maka lahirlah kekuatan. Mata Islam oke bakal kuat, lamun kabeh jelema, kabeh ustad, kabeh kiai bisa bersatu. Temandang NU, temandang Persis, temu handang Muhammadiyah. Dina awak bapak kadang jadi Persis, na awak bapak kadang jadi NU, na awak bapak kadang-kadang jadi Muhammadiyah. Persis persatuan Islam. Numana Islam umum bersatu kabeh hayang berarti secara langsung dina awakna aya Persis ingin bersatu persatuan Islam. Dina awak ibu, na awak kuring, na awak sesaha aya Nahdlatul Ulama, pengikut para ulama. Apan kuring yang nutur-nutur para ulama kidian teh berarti kuring secara langsung adalah NU sanajan teu boga kartu anggota. Pan ibu ge nutur-nutur ulamanya. Ustaz Duhai tuturkeun berarti ibu teh secara langsung NU. Muhammadiyah, Muhammad adalah Nabi urang, dia adalah pengikut, artinya urang adalah pengikut Nabi Muhammad, secara langsung urang oge Muhammadiyah. Jadi teu kudu pasti hanya sebuah cara. Nah itu di Indonesia berbeda-beda wajar. Ustaz ge nu sarupa nu di udeng, nu di gamis, nu di sorban, nu di kopiah. Nu di kameja. Balan kuring jadi TNI jadi ajengan ceramahna make saragam TNI taroskeun dipercaya menjadi polisi jaradi ajengan ceramahna ngarange acuk dinas nu diundang nu dijubah ngomongkeun Islam nu di kopiah ngomong Islam nu di topi ngomongkeun Islam kuring ge sanajan jiga ojek online berusaha ngomongkeun Islam mata tongsok beda-beda derajat manusia ku bajuna lamun pangajian karena baju teh eta pangajian babari bangkrutna. Sebab ibu-ibu ngagugu ka kiai hese ngagugu ka salaki. Mun cek kiai wayahna Senin kudu bodas, nyanyi bodas kabeh. Salah saya hejo kabeh, rambut burung kabeh, kumis ungu kabeh. Ketika Sabtu gunta ganti baju cek salaki ngeriren ngaos teh jangar kana hulung. Nah baju dikira. Tapi ladang tina pangajian mana? Geuning yakin diantep, miskin teu kabelaan, batur teu boga imah teu katulungan. Mana ladang ngaji nu sabenerna lur? Kayu yang arang bener oh mama yang menceramah teh bae beda oge keun bae dasar rumah si ibu hayang anu gaya na make jaket make kaos make topi ulem FPFN balan goreng di Bandung mama hayang jigo ojek online kurang mama hayang anu bari nyanyi Oma Irama mama hayang anu ceramah teh ngaguar karuhun baheula eta mah Abuya Muhyiddin di Sumedang mama hayang nu bari shalawatan make takwalan geuning eta mah Ki Haji Salimul Afif jeung Buta Waringin mama hayang nu keras eta mah Habib Rizik Habib Bahar mama hayang nu lentong asup kana hate Agim. Saudara-saudara yang budiman, orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang tidak berzikir jangan berharap dia tenang. Dan orang kurang berzikir maka dia akan kurang tenang.
Aa malam ini bisa ke Ciamis ya. Cuci kalau kasih teriak. Sangat bahagia sekali ya Bapak Polsek, Bapak TNI, Bapak Kubu. Aa hadir di tengah-tengah ini. Hebat, orang Ciamis manis ya. Kayak manis mah. Ya, anu manis juga untuk kayak gitu. Kita harus saling menjaga, hormat dan menghormati. Nggak ada wel, ini AA. Kalau wel itu adik AA, nana gerhana. Kalau AA enggak wel. AA berusaha bikin sebuah lagu, jagalah hati. Nah, ayo kita nyanyi bareng karena ini bukan penyanyi asli ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jagalah hati, jagalah hati. Oh, haben di sana ya. Tapi AA sekedar mampir ke sini. Jadi sekarang juga AA mau pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agim Bapak. Habibah keras, teukeun bae ku carana masih maca tahlil eueuh aku rawuh. Abdi asup ngiluan tahlil, anu tungkul, anu hideung, anu mui. La ilaha illallah. Udang-udang geus dahar sudah. Ayo kita tahlil bareng hideung. La ilaha illallah. La ilaha. Kalau cenah stop heula. Ah cenah mau jeung kita eureun. Cinta tempo sih itu mah tungkul ari mang di budak hideung. Ayo urang mah cenah di budak hideung ge tempo nu tungkul mangadon sare jadi mang di budak hideung ngarah teu sare gitu. Ayo nu muing illallah. Bari sajam satengah nah ada bubar tahlil teh kuat tias kolokok di gua dari tangan. Abdi rada curiga cinta bawa isu masih akan ditahlilan. Kuat naya perubahan. Efek henteu iku alhamdulillah jumahan bareng. Cinta kumaha lur sehat. Aduh, alhamdulillah. Cinta kunaon penting buat kongkek. Iya. Doai sajam setengah gituan. Memabok arak ya gede-gede. Baginda ayeuna kuat ngahotiban, kuat. Alus sebut sarawah doa begerebetan. Nantungtungna. Bapak-bapak, ibu-ibu cenah pepeje kedah wiridan. Sabab ahli wirid, ahli dikir mah cenah alhamdulillah karaos ku abdi tepung jeung aloh. Ngabuk sararea. Waduh, cing si ieu tepung jeung aloh, borek nurutan anu nelpon aloh. Neng aya nu nelpon, ya Allah, iraha Idul Fitri. Yo mah. Kayaknya gitu. Cinta di mana-mana tepung jeung aloh. Cinta pelegung sia mah teh. Nabi Musa wae teu sanggupeun ceun Nabi Musa Gusti abdi nongol hayang ninggal gambaran salira Gusti. Ceun Allah teu tempo panon poe serap Gusti nempo panon poe ciptaan kami ibu serap komo nempo kami na. Nabi Musa aya maneh cenah tak la ilaha illallah tepung jeung Allah. Cinta kumaha bentukna? Ranyai, dia mah kicak-kicak gitu. Jadi orang toong mantong perbedaan anak gerak toong eusina nu tungkul keur maca la ilaha illallah nu ngagideug keur maca la ilaha illallah nu muih ge keur maca la ilaha illallah entong kasih aku cara naon eusina tina la ilaha illallah daek didaekeun bisa dibisakeun alus dialuskeun pinter ge dipinterkeun sakabeh sagala rupa kun payakun milik jadi urang teu bisa naon-naon. Maca sholawat teh sarupa deket jeung Tasik ieu teh asa kuping ke Tasik aya hiji pasantren anu maca sholawat di Tasik jiga maca es lilin Allahumma sholli ala Muhammad aya abdi ka Bandung rada ngabeureukeut tadi Bandung mah es lilin mah ceuceuh kalapa muda Bandung terus ka Garut jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho Allah Tuhan Rasuli hoho baru kabarnya ka Ciamis jadi rada hohoak sholatullah salamullah Allah Tuhan Rasulillah ati
kabehanana ge keur maca sholawat sanajan beda keun alam perbedaan wajar ngan aya nu sarupa nu dibaca mah sholawat keneh sholawat teu kudu rieu bener mama hayang nu ceramah teh hayang nu aya nyanyian heuh mah hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hayang menceramah bari nyanyi mah omah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan terindah. Nomor itu nomor turun. Amin. Kalau bapak-bapak di tukang harewosan ngomongkeun urang, ieu ngomongna teh geus anggal cenah teh budak teh keur kaset alus sorana. Nuhun. Oh, pemilihan merente atau ya muji-muji. Eta mah kunaon Roma Irama berhasil jadi penyanyi disebut lagi raja dangdut. Takdirna. Uring mah sageun nyanyi jiga oma teu payu. Mata kalau Roma Irama rencana hayang jadi presiden pun bisa mah entau. Sabab bahaya gempa presiden ada gempa kan itu tadi lalu malam rumah Irama jadi kenek kacau kenek lagu naik kering Bandung Atapang Sukabumi Sumedang dua deco manja jadi kenek coba lamun rumah Irama jadi kenek Bandung kata apa si Amis Tasikmalaya Garut Soreya dua deui kumaha penumpang Al-Fatihah. Jadi jelema teh kumaha karena takdirna masih asli. Mantap Bapak TNI ge takdirna jadi TNI ngajaga keamanan negara, maka tugas lagi maca undang-undang. Wawag dawag mapah lagi TNI gitu. Bulan. Bagaimana? Kamu siap? Siap 86. Siap meninggal? Siap. Bapak polisi boga jimat, naon jimatna? Catur prasetya. Terus Pak, untung bener pun salah era TNI boga sabta marga. Terus Pak, salah bener. Iwal hiji Pak Ustad untuk boga perjanjian. Kita boga perjanjian naon-naon Ustad. Ntar cek abg TNI polisi berat tugasnya. Doakeun Bu Ibu sing paranjang yuswa. Sing arageun milih. Sebab galakna TNI, galakna polisi keur ngamankeun negara lebih keren daripada Ustad galak keur ngancurkeun negara. Kita lebih baik polisi aja nih. Tapi TNI jeung polisi pan mau simbolnya. Tapi mau eta bakal mauna hareupeun pamajikanana. Mana mesti percaya? Aya penjahat. Tuh, emak angkat tangan. Ampun. Nyieun kelakuan goreng kapang ibu pamajikan. Hampura. Mau di luar, kadang-kadang jadi ucing di bawah. Laras Pak. Termasuk palura, sarua. Di luar ngobak tengok royok kudu ngabubu koring adalah pemimpin. Iya kelakuan goreng kapang ibu istilah Ustad Gesarwa mata anger makhluk paling kuat di muka bumi. Iya ibu-ibu lamun salah tara minta hampura ini lempeng we bae we demane megang hampura ti bareta sareuri da meureun luasa
Lamunnya kesalahan teh sugan ayah gitu hapunten bapana abdi yang ada mau kalepatan asa lempeng we tejiat itu atuh dosa teh gini. Mun salaki ieu dahareun sorangan nyokot cai kopi ku sorangan padahal salat mah nyindiran ngarah manehna dae. Nah, ada gek dieu teh ngasaan. Tah kudu kitu jadi salah kita hidung. Di sini randa kalak kabur kita bengek ke dalam lagi nanti. Dewa. Padahal ngaran ibu-ibu mau wajib patuh ka salaki ya. Ngaran ibu-ibu nu alus patuh ka salaki, mata cek Nabi surga bakal dibuka ke istri nu nyieun kasalahan bari harita ngen hamburan. Ku rasa teuing kunaon atuh. Tapi kana mentah hambur teh dikit-dikit janda mun aya masalah baik kalau ngerenek anggar geus jadi rana geuning begerna ji angkot terus penumpang lebih hade boga salaki pak bungkus status 10.000 ge datang salaki nu ngusahakeun daripada urang jadi rana komo teu gawe mah 1000 ge moal datang-datang syukuri kana perkara nu geus aya di imah salaki ibu mata balik ti eta wayana kudu minta hampura nah, maka karakter TNI macam undang-undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. TNI kabayang teu lamun kulo bae Urung unang RT dari mau proposal masjid ya. Jadi masing-masing orang silih hargaan dengan carana masing dina agama ge sarua. Mentak sok atuh urang teh bakal bisa maju hirup teh ku silih hargaan. Beda tugasna masing. Mentak kuring oge tugas teh beda. Penceramah ieu beda ieu. Beda jeung penceramah nu diudeng nu digawe sorban. Beda jeung tugas ieu. Tugas gimana? Mahal no ngasuh korban narkoba asuh gitu no dianding no ditindik anu korban AO whisky Donald brandy heroin morfin ganja nakya ke bagian kuring nah kan sarupa ngarah tesegan pani boga tadi gini tesegan ada tadi gini pas datang well oh sudah assalamualaikum perusahaan cinta ya ayo kieu urang dieu artinya ngalah tersegah ngan anu tos diundang mau disorban entong nurutan kieu tuluykeun da kuring oge teu nyare jeung da kuring teh hayang diturutan jadilah manusia mah mun urang kieu yang kieu teu bisa jadi batu bener Bu justru mun ibu nurutan jadi batu capek batu boga gedong dua dar nyieun batu mah senang ibu mah lieur nah udah nyata kitu tadi orang ke ruang riung batu opatan kalau orang jadi limaan bikin kakak di KTP langsung narantung aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar kanggo renteng nu opatan nah nana gerhana apa kajebak harita pernah ungah anu kitu kapaksa ngecok atuh ayeuna teh can dibayar nah ibu harapa naon eta tapi jujur rakyat mah teu salah-salah teuing kunaon ayeuna merebak tabak emok teu salah rakyat sanu salah hiji ustazna dua kadesna telu RT-na opat kumuhna genep kadusna 7 jamaah pangaosana nah nyaho dalil zakat teu zakat nyaho dalil sedekah teu sedekah akhirna sedekah teh keur miskin zakat teh keur miskin lamun urang teu sedekah jeung teu zakat si miskin dibere ku saha nah arti luar gerget tidak atau kami dianalisa gitu kunaon ayeuna loba Bang Emok oh ternyata salah urang pan si ibu itu pemberata susuganan cenah boga duit tuhun 500 harap 400 ku abdi ditolak teu boga beuleuh ka kades ceuk kades sarua beuleuh ka jamaah pengajian ceuk pengajian jamaah pengajian ge sami abdi ge kanggo saragam aya oge jadi ustaz pedih pemerintah pedih
rakyat pedit, jamaah pengajian pedit. Akhirnya Pak, nu terjadi adalah budak parawan duaan bawa motor karena ganggang. Bang emo terjadi. Jadi lain salah rakyat, kurang nu kurang solusi kermelaan. Heeh. Mata kalau panjalahkeun batur heureum tah kesalahan teh aya di awak urang. Kunaon di jalan loba anu rok paronok kaluhur you can see buuk di bareureuman nya bapak polisinya oh ya kieu keluar apa di mana pokoknya di Patarungan gitu nyawa teu apa rada curiga ka Abang langsung geningnya lamun orang turun teh geuning langsung jeung nyamperkeun jeung om check in om cicing teh hanapeun sangkal saringin teh teh moal apal tina TikTok kuninga kita sok teh ambil TikTok ke ketik ngaran saha nana gerhana kata kalabung cenah geuning Pak Ustaz nana selfie sering entong rok ponok bahaya rok ponok selfie jeung urang viral udah teh dianggap calona sudi najis cing dalam model selfie wayahna rokna panjangan dudutan bahanap luhur merosot cing teh belegug maneh mah atuh kudu kumaha kalau seorangan balik ke partai wah langsung mun aya balik ke ieu hijieun nyieun rok ai kaluhurna ku balik ke partai lain mata di sini dia aya nu leungit balik ku abdi cinta di tiungna taplak meja sok cinta selfie tah geus kitu kuring kieu cinta neng sabaraha 7,5 cenah abdi jeung penginapan cinta mahal cenah diskon we ka mah sabaraha 500 jeung penginapan anger teu boga ngan ukur boga 175 atuh kitu mah di kebon buncis ulah maka suwodon ending akhir cerita ka mana kabeh bakal asa kahina Pak asli cinta aya 175 kabeh cenah salat subuh tungguan kurang geus salat subuh hayang nyaho teu payu-payu teman nya cinta meuni ieu cokot leutik nya hayuan ke kebun buncis balenyang becir ke kebun buncis aya sarung 2 meter pasagi geus diuk malik mulon da akang mah cinta lain hayang ngan ieu boga duit 175 eukeun neng tang duit nuhun cenah nuhun lain bab nuhun deuk ditanya kunaon neng bet gawe di nu kieu nyurudung cai panonna ngajoprak harita keneh duit dipampengkeun jika nu teu butuh deuk ilit didudut ku kuring cicing jawab heula kunaon bet gawe di nu kieu nyurulung cai panonna mun ibu ditanya ku salaki ceurik berarti boga beban anu gede teu bisa diomongkeun bener mata ulama kan nyebutkeun pelacur naraka pelacur entong lamun salaki ibu can diizinan kawin jeung si itu Bacing dijawab kunaon neng bet gawe di nu kieu ceurik puterkeun pertanyaanna boga inung bapak teu ka mana inung bapak ngantunkeun berarti yatim juga jawab ku urang bebanna tuh yatim piatu beban gede cinta boga salaki kabur urang mana si amis cing nempo fotona ka dieu aya Pak dina HP abdi foto kumis teh rada ikis nah juga itu kumis rada ikis jadi neng teh boga salaki gaduh kabur hei para lalaki lamun deuk cerai ini ka KUA karena itu boga surat janda urang boga surat duda nikah teh eueuh siri-sirihan lain nikah agama unggul nikah negara ge kudu ngarah budak asup kana kakak deuk meunang bantuan kumaha ti nagara lamun kakak teh boga tuh tanyakeun ka kades geus teu percaya anu bae nikah siri we ayo budak eueuh dina kakak Jokowi na ieu teu mere bantuan dina kakak eueuh riweuh karena nyalahkeun batur bari urang anu salah heeh cing teh neng teh jadi boga salaki gaduh ngan kabur boga budak 2 waduh randa anak kumaha cenah biayaan budak sekolah ta eta atuh gawe we cing teh neng gawe meureun boga ijazah weh ku zaman ayeuna gawe ijazah bararoga sekolah marahal ai gawe anger kudu nyogok deuk di mana hampura pengusaha lain cek urang cek si itu teu urang oge
cinta neng teh yatim piatu nya aya cinta ustad di itu aya osok barang bere ka neng pak neng yatim piatu bereun meureun para ustad teh ustad ukur ngajarali lungkul cenah babar kenyataan memikiran diri sorangan waduh lungkul tara pernah barang bere ka ustad teh hampura teh lain cemurang sesitu urang oge cing teh aya di ditu lurah aya osok barang bere ka neng sarwana jeung ustadna hampura lurah lain cemurang ceuk kitu urang oge cing teh aya di ditu bapak TNI jeung polisi aya osok barang bere ka neng anu newakan mere matara ceuk kitu hampura bapak polisi lain cemurang ceuk kitu cing teh aya jamaah pangaosan di ditu dan abring-abringan malam Jumat sholawatan malam Minggu tahlilan naker situ osok barang bere ka neng pangaosan di lemur abdi ukur palus-alus baju palus-alus tiung barang bere mah kacandunakeun hampura bu tong kasihkeun lain cek urang cek situ urang oge kajawab teh kurang ternyata paingan si eta daek gawe nu kitu umat Islam geus teu bisa ngajamin kahirupanana bener kadekuan yang nyebut neraka tuh keprok asa dibela buat garawe di kitu heuh atuh cinta neng kudu kumaha pan di sini doraka eta nah ada abdi ge nyaho cenah dalilna dalil naon dalil agama kumaha dalilna wala taqrabu zina nah gebeg Pak nambah ge gebeg zaman ayeuna RTS bisa ngadalil oh teu ngarti RTS ublag atuh tah kakaras deui cinta gini ngata apa dalilna wala taqrabu zina apa da abdi teh siang mangaos ngan wengi abdi teh kieu teh urang curiga ku apa jamaah urang atawa jamaah ustad Ruhai jadi cinta neng teh siang mangaos-ngaos ayo wengi mulai nyaban cinta naon nu didagangkeun ku neng cinta dari tempat neng teu dagang naon-naon mun batur pemartabak roti ari neng abdi mengajual harga diri cintanya ah teuy sok cenah beli neraka ge sok dileg-leg ku aing neraka ayeuna keneh kitu lain bab neraka budak teu dahar misalna anger tak abdi teh asa kasiksa hutang nakar mah anger teu dibayar mah abdi kasiksa kontrakan teu kabayar anger abdi kasiksa abdi teu ngahuleum Pak jadi diceraman ku si itu nah cita da urang teh maun aya ku sahareupeuh si eta jadi lempes kieu heuh cinta kudu kumaha atuh ngaran neng eureun sok cenah abdi hayang eureun mah gampang tikah abdi ku aa wah teu sudi Pak abis ini dia pemuda nu teu neungeudeuh nu diantar penting ieu ternyata karena solusi macan ayah mata kurang teu bisa nyebutkeun neraka ka batu solusina mah aya di urang coba lamun ieu nu hadir loba jumlah sagede kieu kaluarkeun duit ayeuna 30.000 tawa 50.000 tawa 10.000 lamun ieu nu hadir aya kana 3.000 jelema 10 kali 3 geus sabaraha ayeuna salah pola tamu neng 10.000 kali 3.000 eta nu make kaca panon kalau pan nyukuh kita ngitung sabaraha ieu 10 kali 3 jadi 3 juta 30 juta meureun 3.000 jelema dikali 10.000 30 juta yatim bakal kasapolakeun miskin isuk ladan muharam bakal kabere nu teu boga imah ge bakal kajieun beres muharam teh nah atuh urang hanya sebatas pengajian ulang ceramah mau balik bayar sound system datangkeun jamaah hadirkeun bangga selesai mana hasil keur yatim mana hasil keur miskin bener ceramah ieu mah entong ngundangna gerhana jadi geloba ajeuna menaker matak nu kudu dihargaan mah lain nu jauh tah hargaan mah ustad nu deukeut nu jauh mah kuring datang ka deui di ulam udah dibayar coba nu deukeut diajar ngaji ti nu deukeut ibu maot ditahlilan ku nu deukeut gering ibu didoakeun ku nu deukeut tamatak ustad nu asli mah ustad nu deukeut ai urang lain asli kalau datang ka deuna ge di ulam ya ai teu di ulam deuk naon pamajikan teu boga di dieu kabogoh teu boga tatangga teu boga deuk naon cicing deui da mulai nu ngaku matak hargaan mah nu deukeut coba ladang Muharram teh naon sedengkeun bulan Muharram teh disebut lagi adalah bulana anak yatim berarti tadi aya santunan gitu pertanyaan anak ayana santunan satahun sakali nah budak hilupna satahun sakali
Lamun ayeuna urang santunan luhurna 300 handapna 200, apakah budak satahun kahareup bakal hirup ku duit sakitu? Jadi can disebut amal gede pada bulan Muharram hanya sebatas santunan. Sia weh. Sia kamana weh. Ari da celia nu ceuli romengeun. Jadi nu ngomongkeun teh kadenge. Sedangkan ayeuna di elinga urang teh memperingati Muharram, maka dina bulan Muharram adalah disebut bulana anak yatim, bungahkeun budak yatim, lain sakadar tepungna Muharram oke kali, tapi susul ka sakolana yang di mana sekolah di SD anu sabaraha biaya sagede kitu, di mana buku ejeung saragam teu acan gaduh ceuk pakukeun yang bapak sebagai lurah anggap bapak adalah bapak maneh, maneh adalah anak angkat bapak. Salamet yatim. Lalu dari cek ustad, ujang ke sekolah, kamana inung bapak, ngantunkeun, di mana cicing, di nini, di mana jajan, di nini, naon gawe nini, cicing. Cek pak ustad, hayang maneh boga bapak, kantenan, angkat derajat budak yatim, kuring adalah jadi bapak angkat anak yatim, naik derajat budak yatim, salamet. Lalu dari sekarang taruna, kuring adalah bapana anak yatim, budak yatim salamet ku karang taruna. Lo jamaah pengajian, cek jamaah pengajian, anggap ibu-ibu teh adalah indungna anak yatim. Demi Allah Pak, lamun geus kitu nyeun program kitu, moal aya budak yatim nu moal gitar di jalan, moal aya budak yatim nu ditanok bibirna, moal aya budak yatim anu nyeun kaonaran, moal aya lamun kahirupanna dijamin ku umat Islam eta sorangan. Bener. Tah, mun aya pek keprok dengan saurang. Wah, lain hese ada itu atau ngomong HP wae tidak. Barudak kurang dan budak letik digoda ku game online. Pemuda digoda ku judi online. Enung bapana digoda ku pinjaman online. Akhirnya teh tim denai baju denai HP Oppo kana hutang poho. Sama Muharram adalah keuntungan bagi anak yatim. Sok lamun ada hayu orang kuring jadi dia boga hiji dan budak teh awek ku urang diangkat. Nah, nana gerhana teh anak angkat maneh ka anak angkat bapak angkat maneh. Sabab Nabi ge ngajarkeun teh kitu. Dina waktu Idul Fitri Kangjeng Nabi keur khutbah nepi ka rireun khutbahna nyampeurkeun ka eta budak. Mere pertanyaan tilu, puasa teh jang henteu. Nama kejeung teu puasa. Muhammad anjeun daek puasa lantaran aya keur sahur jeung aya keur buka. Sedengkeun kuring teu puasa teh eueuh keur sahur eueuh keur buka. Hiji. Salat teh nama kejeung teu salat. Muhammad anjeun daek salat lantaran Allah nu ngajarna, sedengkeun kuring teu salat saha nu rek ngajarna. Maka mana bapak anjeun maut, di mana mautna? Dina waktu perang Badar ditangkep ku Nabi. Yang hampura nu ngaran Muhammad teu bisa nempo kana kaayaan yatim. Geuning bapak anjeunna berjuang bebelaan jeung kami ngelan Islam, tapi budakna katerlantarkeun. Hampuranya nu ngaran Muhammad nepi ka Nabi nyuuh hareupeun budak yatim. Maka bejil hadis jelema nu nyaah ka anak yatim ibarat curug jeung jajangkung ti dinya. Mana? Eta mah nini yatim. Ya cenah anak yatim. Orang waktu ngomong lagi anak yatim. Berarti anak mah 15 ka handap. Tuh aya nu ngaku, ya cenah emak yatim. Eta mah nini yatim. Itu cek ibu bulan itu lembok. Bagus. Hayang anjeun jang boga bapak kantenan Muhammad bapak anjeun disambat ayeuna bawa ka imahna bawa ka bumina dibajuan dididik salat dididik puasa akhirna jadi ulama besar. Budak yatim diangkat derajat ku Nabi Muhammad. Kunaon ayeuna urang nempo budak yatim teh seolah lain tanggung jawab urang padahal teu kudu jauh hayang ka surga. Tahajud unggal peuting urang mah teu bisa, duha unggal poe teu bisa, maca Quran saminggu beres teu bisa, ka masjid lekat ge can bisa. Atau budak yatim bener ibu ada dia tau mudah tuh orang lah tadi rasanya pada ayah naon tadi pak sok pak ayah masjid dua terus budak yatim ongkoh sing gede barang barangnya ya di urang dulu wah dulu mana deh sing ngacrok gula RT Sallallahu ala Muhammad. Kula
ngabalaun. Oh alaihi wasallam